Gusti henteu maparin rarancang picilakaeun, tapi Gusti maparin rarancang pijamugan. Pamirsa, tiap jalmi tangtos gaduh cita-cita, gaduh rarancang, gaduh rencana sewang-sewangan. Urang gaduh kahoyong sapertos kieu, tapi Gusti gaduh kahoyong sapertos kitu. Kumaha carana supados urang tiasa terang naon anu janten rarancang Gusti kangge urang, supados urang henteu mentingkeun diri urang nyalira. Numutkeun kitab suci, urang kedah tumut kana pangersa Gusti. Upami urang hoyong terang rarancang Gusti nu endah kangge urang kedah tumut kana naon anu janten papakon Gusti, panganika Gusti dina hirup urang. Kumargi urang terang, Gusti henteu maparin rarancang picilakaeun, tapi Gusti maparin rarancang pijamugaeun kangge urang, supados mangsa payun urang pinuh ku pangharapan. Kumargi kitu hayu urang teras gumantung ka Gusti, gugon atanapi tumut kana pangandika Gusti, supados urang langkung terang kana rarancang Gusti anu endah kangge kahirupan urang. Gusti Yesus ngaberkahan. Amin.